itu di samping demo aya oge gerakan-gerakan anu sifatna manfaat ke masyarakat. Nah, jadi geresna aya persamaan antara orang Sunda sareng orang Yahudi. Nah, oleh karena itu maka lamun kurang dipotret gerakan-gerakan keislaman teh dipecah ku mazhab, dipecah ku ormas, Muhammadiyah sareng NU, antara kunut jeung teu kunut, antara usoli jeung usoli, antara jarah teu jeung teu jarah, aya istilah teu meunang diterjemahkeun atuh Quran mah. Padahal Quran teh petunjuk sanes Buddha, sanes ateis. Naon tah? Kapitaya mungkin ka dieu, mungkin sampurna sesuai dengan perkembangan zaman tawis. Gerakan-gerakan keislaman di urang umumna urang teh langkung diajar dominan kana fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Dina acara Wangkong Sunda Danget ieu simkuring baris nyanak jejar ngeunaan gerakan keislaman sareng kasundaan. Nah, cenah jejar ieu teh ku urang baris dicanak ku sabab aya babasan atau aya kacapangan Islam Nyunda Islam. Tapi samemeh urang ngabahas keterkaitan eta atau patalina urang simkuring ayeuna di decangan ku Ki Guru urang ngabahas hiji-hiji urang pesak hiji-hiji ngeunaan ti mimiti gerakan keislaman nu aya di Nusantara gitu. Nah, sobat ke Nusantara cenah henteu Indonesia wae kedeung baheula mah can disebut Indonesia masih keneh Hindia Belanda malah Nusantara ge istilahna istilah kapanggih sana. Nah, Ki Agus kumaha sih bade dibahas nu mana heula ieu? Sundana atau Islamna? Nah, Ki Agus. Nalika abdi nepangan hiji ulama Mohon ya, di Sukabumi. Mohon Almarhum Ajengan Jejen. Mohon Anjeunna teh pengasuh pesantren Azainiyah. Mohon Di Salabintana. Mohon Tepatnya di Nagrog. Mohon Anjeunna teh masihan tausiah ka abdi Mohon. nasihat. Pak Agus upami bade diajar tauhid Mohon di kasundaan langkung jero. Mohon Nah, langkung jero kalimat eta anu ngadugikeun abdi teras penasaran. Mohon Nah, cetel langkung jero gitu. Mohon Ternyata dina bab tauhid, Mohon. dina bab akidah karuhun orang-orang Sunda Mohon anu diwariskeun ka urang lewat papatah, Mohon lewat paripaos, lewat wawangsalan, babasan paribasa. Mohon. Sareng anu sanesna itu ngandung hiji nasihat anu sifatna tauhid. Mohon Nah, tauhid anu jero margi anu dianggo tina hasil rasa, tina olah rasa gitu. Sementawis gerakan-gerakan keislaman di urang Mohon umumna urang teh langkung diajar dominan kana fikih. Kana fikih anu sifatna garing, tekstual, Mohon bahkan cenderung memecah belah. Dalam arti nu namina fikih atanapi wilayah syariat Mohon eta teh benten pendapat teu sami. Mohon Nah, di urang pan anu umum kapukur makan aya 5 mazhab. Mohon Aya mazhab Hanafi Mohon anu dicanak tina Imam Hanafi orang Kupah Irak. Mohon Anjeunna teh anu lahir 80 Hijriah. Mohon Nu kadua mazhab Maliki Mohon orang Madinah Mohon anu lahir 83 Hijriah. Mohon Teras Imam Syafi'i Syafi'i. anu lahir tahun 154 Hijriah. Mohon Disusul ku Imam Hambal atau Imam Hambali Mohon kirang langkung 165 Hijriah. Mohon
Nah, ari Imam Hanafi kumargi anjeunna orang Kupah Mohon. tebih ka ibu kota nyata ka Mohon. Madinah. Mohon. Hadis mah kan tak can aya Bukhari Muslim can lahir. Mohon. Jadi hadis teh kirang. Mohon. Nah, ketika anjeunna bade berfatwa teh nentukeun hiji hukum teh lebih ngagunakeun akal, rayu, Mohon. rasional kena margi hadis teh aya. Jarang lah gitu. Mohon. Pantau can anu ngahijikeun Bukukeun ya. gitu. Sementara sawangsulna di Imam Maliki mah hadisnya pabalatak di Madinah. Mohon. Sehingga porsina teh Hanafi langkung ku akal rayu ari Maliki langkung ku hadis tekstual. Mohon. Nah, jol weh jalan tengah Mohon. atanapi disebut teh lamun make nganggo istilah fisika mah aya vektor, aya horizontalnya, aya disebut tengah-tengah gitu. Nah, jol teh disebut Imam Syafi'i. Anu ngahijikeun antara rayu sareng tekstual hadis. Nah, anjeunna ngaletakkeun dasar-dasar ilmu namina usul fikih. Usul fikih. Nah, usul fikih eta teh dikawitan dibidanan ku Imam Syafi'i. Mohon. Terus Imam Syafi'i gaduh murid nyaeta Imam Hambali. Nah, aya hiji dan namina mazhab Zahidiri apa ya? Anu mung teu lami. Mazhab eta teh tumbur teh ayeuna gitu. Mohon terus daya. Daya umpul janten kantun opat. Mohon. Nah, di antawis opat itu benten-benten. Dina fatwana teh kitu. Nah, ieu benten-benten. Sanaos ayeuna akur. Terus masuk ayeuna mah kan teu alakur. Jadi kadang-kadang sok janten permusuhan gitu. Mohon. Nah, sehingga gerakan-gerakan keislaman teh dipengaruhan ku eta. lebih cenderung kana fikih, lebih cenderung kana konflik, kana perbedaan, karena anu sifatna tekstual garing. Nah, benten sarang Kasundaan. Kasundaan mah tos ninggalkeun wilayah eta, wilayah fikih. Anjeunna tos naik kana wilayah anu langkung luhur, nyaeta kana tarekat hakikat. Nah, eta kan sehingga dugi ka diga palabah akidah teh langkung jero itu. Terus anu sae mana urang hijikeun gitu kumargi nah cenah urang Sunda kapungkur langkung kana hakikat kana eusi gitu kumargi anjeunna sesuai pengangkatan teh boh ti masyarakat Kanekes atanapi Banten Kidul atanapi daerah-daerah Sunda nu sanes nganggepkeun teh kami mah umat Nabi Adam alaihissalam ari Pak Agus mah cenah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, lajeng ku urang dibedah pan Islam teh tinggal witan Adam dugi ka Nabi Muhammad teh Islam. Hanya tiap-tiap nabi teh akidahna sami mung syariatna benten-benten. Mungkin ka dieu mungkin sampurna sesuai dengan perkembangan zaman. Syariat Adam mah sederhana terus disempurnakeun terakhir disempurnakeun ku syariat Nabi Muhammad. Tapi tauhid akidahna mah sami. Teu aya perbentenan. Nah, kumaha kitu upami kitu mah atuh entose urang adu maniskeun. Kitu urang syariat Nabi Muhammad teh jalankeun. Sesuai anu ku urangan dipahami. Tapi keur nguatkeun akidah urang. Teu aya salahna urang diajar ka Kasundaan. Contoh misalkan. Nah, tadi aya istilah kaluhur, sirungan, kahandap, akaran, kagigir dahanan, buahna teu aya usum, eta nyatakeun hiji tangkal teh iwidi teh Gusti ternyata ieu teh tina hasil tafsir pengkajian surat Ibrahim anu nyebabkeun kalimah sajaratun. Jadi permisalan kalimat anu hade teh ibarat tangkal anu hade. Nah, ya gitu. Ya Gus. Anu langsung kana nu langsung ieu kan tadi filosofis atau rangkuman ya. Pengantar lah. Nah, ari gerakan Islam atau gerakan orang Islam di Nusantara geus siga kumaha tah? Ya. Ceritakan.
terkait oke saleresna mah Mohon. kapongkur teh kan agama orang Nusantara teh sanes Hindu, sanes Buddha, sanes ateis, Naon tah? kapitayan. Kapitayan. Kapitayan teh nya teh ajaran nabi-nabi satu acana Muhammad nya eta tauhid monoteisme. Mohon. Nah gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman aya pengaruh-pengaruh teh ti Hindu, ti Buddha, ti mana-mana gitu nya. Tah gitu. Janten tina sisi peradaban mah Nusantara teh tos sae. Tos sae gitu. Benten sareng di Timur Tengah. Nu sifatna garing, sederhana gitu. Di tos sae gitu. Janten begitu ajaran Nabi Muhammad lebat ka urang teh lamun nganggo eta mah ibarat dengar cadas. Ibarat dengar cadas gitu. Nah, saraos gerakan Islam teh lebatna datangna dongkap abad ke-7 syariat Nabi Muhammad tapi mentok gitu itu berkembang pesat. Tah lalu lajeng ku itihajna ku strategina Wali Songo dina abad ke-15 maka dirobih strategina. Oh kedah luyu sareng peradaban tadi Nusantara. Nah diadopsilah karakter-karakter atau tradisi-tradisi kebiasaan orang Nusantara. Tatu nu saya gini ya. Tah dugi ka aya istilah Itihad Sunan Kalijaga, Itihad Syekh Siti Jenar, Itihad para wali sanes gitu. Dengan itihad eta contohna Sunan Kalijaga ngadamel baju takwa eta baju koko. Baju takwa kan nya gitu. Terus ngadamel oge ngalebetkeun konten-konten dalang teh diisi ku tina keislaman. Tina buku-buku Mahabharata atau Nabi Ramayana teh dilebetan tah kalimat-kalimat Islam seperti layang jamus kalimusada intinya adalah syahadat yang gitu. Sekedik-sekedik lebetan. Terus mangga cenah bade ningali dalang mah asal wudu heula. Eta kan strategi gitu. Strategi kebudayaan gitu. Nah, tadi kan diceraskan di zaman Wali, kumaha pergerakan Islam atau perkembangan Islam di zaman Walanda. Ya. Nah, zaman Walanda. Tah, di zaman Walanda teh salah sama neraskeun anu ti para Wali Songo. Karena kan Walanda POC dongkap Walanda tahun 1602. Nincak 17 abad ke-17. Nah, terus Walanda teh karena memang motif dagang, janten kumaha carana memecah belah gitu. Memecah belah janten mazhab eta teh sengaja janten bom waktu. Bom waktu gitu. Intina mah kumaha carana teu alakur gitu. Teu alakur sareng umat Islam teh di karantina, dikendalikeun. Anu sifatna perkotaan nya Muhammadiyah. Nu sifatna lembur NU gitu. Ya kan gitu. Nah, pesantren teh aya di lembur tah gitu. Pesantren di lembur. Nah, gitu. Tah luar biasa Walanda oge ngarusakna Islam di urang teh luar biasa. Dengan berbagai cara termasuk anjeunna teh ngundang hiji fakar ti Belanda, doktor ti Leiden namina Sneuk Hogurunya. Nah, sareng kawan-kawanna seperti Tuan Gube atau Napi Panderplas. Nah, arahnya teh ngadamelan hadis-hadis palsu. Keterangan-keterangan palsu sifatnya bom waktu. Mung supados dipercantan ku masyarakat ti urang. Diajarlah ke Mekah. Masalahnya teh si Sneuk Hogurunya teh diajar ke Mekah. Kira-kira kita aya njabatkeun 10 tahun, aya njabatkeun 15 tahun, aya njabatkeun 8 tahun gitu nya. Tah ti dieu teh robih nami janten Haji Abdul Ghaffar. Nah, saatos janten dandanan Islam, pura-pura lebet Islam, nganggo nami Kiai Haji Abdul Ghaffar. Maca Quran apase, bahasa Arabna ngolotok. Atuh kiai teh cium tangan ka anjeunna. Nah, atos gampi eta anjeunna ngalebetkeun racun-racun teh gitu. Racun-racun teh gitu. Nah, racun-racun teh dugi ka ayeuna ge masih karaos. Tong heran kisutan. Nalika di beberapa daerah nya hasil-hasil racun tina Sneuk Hogurunya teh ataupun Tuan Gube sareng Panderplas teh karaos ti ka ayeuna. Aya istilah teu meunang diterjemahkeun atuh Quran mah. Padahal Quran teh petunjuk.
SOP gaya dan ke umat Islam Mohon. supaya jadi menjadi jalmi takwa, tapi isinya teu meunang dihartikeun, dianalisa, dipesek. Ari kumaha urang tepi kana takwa lamun teu dipesek, teu apal hartina kitu. Tah paham itu masih kena kuat ti ka ayeuna teh. Eta dina wangun larangan ya kebiasaan ngalarang nerjemahkeun. Aya teu misalnya contoh-contoh saejen misalnya hadis atau naon anu didamelna di zaman Dr. Senok Padaharan teh. Seueur pisan gitu teh hadis-hadis anu sifatna didamelan ku anjeunna gitu. Nya sapertos upami ngodasi. Ngodasi teh cenah kafir, haram gitunya gitu. Terus nu sifatna sakola haram gitu. Jadi karena sakola diharamkeun bising palinter. Padahal teh bising palinter. Bising palinter gitu. Termasuk jemaah haji oke pan di karantina. Jadi ternyata pemberontakan Islam ngalawan POC teh sesuatu dimotori, diinisiasi ku alumni haji. Nah, orang dina sejarah tahun 1688 ugi ke 1703 aya pemberontakan di Jampang dipimpin ku Haji Alid Pradosari. Nah, terus abad kemudian salajengna 1883 terus sekian muncul pemberontakan Haji Wasid di Cilegon. Haji Wasid dan kawan-kawan ternyata muridna tokoh-tokoh tarekat anu di antawisna Syekh Abdul Karim Banten. Nah, jadi anu tos palang buana ka Mekah teh beureun gaul ti ditu, jadi gaul internasional. Ngobrol jeung itu di urang maki kabawa teh pengaruh ti Mekah teh. Nah, pengaruh global teh ka urang. Nyieun hiji gerakan-gerakan ternyata urang teh dijajah, urang teh kudu merdeka we. Nah, dicirian we ku Walanda teh dipasihan gelar haji. Oke, supaya gampang. Gampang ngendalikeunna gitu. Oke. Nah, gitu. Tadi terus dibahas kenaan di zaman Walanda lah. Ayeuna kumaha gerakan Islam di zaman kemerdekaan atau kemerdekaan heula. Kemerdekaan gitu ya. Tadina zaman kemerdekaan mah aya istilah pangpring sebelum gadring. Jadi antara musuh sareng kawan teh pabelit cenah. Pabelit kita gitu. Nah, di dia sok aya istilah umat Islam teh ngan ukur jeung kekesen. Pada saat perjuangan meraih kemerdekaan teh luar biasa. Ya dengan alat sadana umat Islam teh gitu. Wah, takbir jihadna gitu. Ningang weh dina palebah ngisi kemerdekaan. Nah, apakah ieu teh memang disengaja jeung kekesen atau tapi memang aya hal lain? Ternyata memang di samping dijieun kekesen. Ngan ukur dijadikeun dorong mobil mogok. Terus maju umur ditinggalkeun. Memang aya kesalahan tadi karena sekolah diharamkeun. Padahal kanggo ngelola negara butuh SDM, butuh menteri, butuh birokrasi anu hasil sekolah, butuh diplomasi. Diplomasi kan? Jadi masih kena papisah antawis santri sareng anu ti sekolah. Nah, aya Clifford gitu kan santri sareng abangannya. Nah, tesisna gitu tah. Ari mah antara kaum santri jeung sekolah. Padahal ketika negara merdeka teh butuh orang-orang anu ahli birokrasi, ahli manajemen, ahli administrasi gitu. Tah ieu datangna ti sekolah. Gitu. Sementara anu ti santri teu tiasa mengisi tempat-tempat eta gitu harita. Nah, janten bom waktu anu didamel ku Senuk dan kawan-kawan teh masih karaos dugi ka ayeuna. Masih karaos gitu. Nah, ngan ari kapungkur kerja macam urang alit mameureun anu konflik-konflik pertentangan teh perbedaan pendapat di masyarakat teh antawis Muhammadiyah sareng NU, antara kunut jeung teu kunut, antara usoli jeung usoli, antara jarah jeung teu jarah, kan gitu nya. Sanes teh tinggal order baru eta mah. Biasa eta ge. Ditambihan deui ku organisasi atau tapi paham-paham anu sifatna bahasa eta mah bahasa Ki Hasyim Muzadi maning almarhum trans globalnya. Jadi di luar negeri, di luar negeri gitu. Kumaha tah eta? Kapungkur mah kan aya NU, aya ormas yang sakedik. Tadi teh nya aya Al Irsyad, aya Muhammadiyah,
aya SI Syarikat Islam, Masyumi. aya NU lah. Mun. Nah, NU terus aya Perti, Mun. Tarbiyah di Aceh teh kan. Mun. Tah lamun di mana? Lamun di Sumatera Utara di Medan aya Al Wasliyah. Mun. Pami di Nusa Tenggara aya Hizbul Waton. Mun. Nah, NU nakanya sebetulnya gitu. Mun. Nah, NU ala NTB atau ala Nusa Tenggara gitu. Mun. Ternyata ditambahan tah di tahun 80 ka dieu mah muncullah aya namina Hizbut Tahrir di Yordania Palestina gitu nya. Terus muncul Ikhwan Muslimin anu ngadirikeun partai PKS. Tah atau tapi sempalan Muslimin sejen gitu nya. Ditambih ku paksi-paksi anu teu kaetang jumlah seueur gitu nya. Sehingga nambih perpecahan. Nah, oleh karena itu maka lamun kurang dipotret gerakan-gerakan keislaman teh dipecah ku mazhab, dipecah ku ormas, dipecah oge ku perbedaan politik, partai Islam dan non-Islam. Nasionalis. Dipecah oge ku pemilihan lurah eta membuat juga konflik. Nyabelah gitu nya. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, presiden eta memecah belah umat Islam. Gitu. Nah, aya teu formulasi sangkan priksi-priksi eta teh kaubaran gitu. Jadi ngahiji deui supaya dina raraga urang tadi. Usaha ngahijikeun mah di Bekaburi aya. Sapertos di Sukabumi sedang di Majalengka aya gerakan ngahijikeun umat Islam. Eta ngadirikeun PUI, Persatuan Umat Islam. Tapi hasil akhirna janten kotak anyar tujuanna bade ngahijikeun ieu. Janten enzim katalisator ngahijikeun ormas-ormas ataupun paham-paham anu pasalia teh anu benten. Pada akhirnya orang si anu anyar teh janten kotak anyar. Oh, jadi kelompok engal. Kelompok engal gitu. Nah, gitu. Jadi setiap usaha anu bade ngahijikeun teh dugi ka ayeuna teu acan hasil. Bahasa abdi mah teu acan kena momentum. Tapi ikhtiar mah atos dilaksanakeun. Pan persatuan Islam teh beureun persis. Tujuanna ngahijikeun ngahijikeun Islam jadi persatuan Islam. Tapi pada akhirnya di kotak persis tersendiri kok. Jadi jangan beda kelompok. Jadi aya kotak persis, aya kotak Muhammadiyah, aya kotak NU, PUI. Aya kotak PUI gitu nya. Di sanes-sanesna gitu. Kalau urang aya ngahijikeun ngadamel dieu. Lembaga anyar katakanlah urang ngahijikeun pasti jadi kotak anyar deui. Gitu. Jadi memang kada aya naon nya? Kasadahan yang kasapukan bikin memang orang ngahiji dina naon ajen idajen nu sarua dina irisan nu sami. Nah, tadi tos dibahas ngeunaan gerakan keislaman di awal mula dugi ka kondisi ayeuna di Indonesia. Kumaha ngeunaan gerakan kasundaan ki. Tapi orang ulah panjang teh di zaman kemerdekaan lah dugi ka dieu. Nah, gerakan kasundaan teh umumna gaduh kelemahan nyaeta ngawaas bangsa ketukang. Ya. Padahal dina Pantun Bogor khususnya tina Uga Siliwangi dijelaskeun dina tungtung katanya eta geranindak ulah ningali ka tukang. Oge tina koropak atau napi amanah galunggung nya disebutkeun oge dinu kiwari ngancik nu bihari seja sabeureun jaga. Tah bobot ka tukang teh kadana mah 10%. Tapi bobot ka payuna diageungan. Ke masa depan. Future-na gitu nya. Tah urang umumna urang Sunda, umumna ormas-ormas gerakan-gerakan kasundaan teh didominasi ku ngawaas ngawangkong masa kapungkur gitu. Nah, sehingga aya perbandingan anu abdi emut ketika ngobrol sareng Kang Cece Hidayat Pardani eta. Ketua Angkatan Muda Siliwangi betul betulnya. Anggota DPR oge ti Golkar nya teh. Sareng Kang Cece cenah aya persamaan antara orang Sunda sareng orang Yahudi. Sami-sami di pasihan uga yen duanana bakal mimpin. Bakal unggul gitu. Ngan cenah ari urang Yahudi mah di
didamel rencana sareng program anu nyata anu terukur ari urang Sunda mah ngan ukur ngadago-dago dua waas eta ngadago-dago anu Hasil. hal uga ngadago-dago uga. Jadi urang Sunda mah ibarat ngelin langit ngajar umat mega atanapi cecendet mande kiara. Jadi gaweana kurang. Nah, gaweana kurang untuk strategis gitunya. Jantan ya LD. jadi kedah nu eta nu kudu dirawihna nya. Nah, gitu. Jadi, Bahasa namut bahasa tina fisika mah di urang Sunda teh termasuk di urang Islamnya sami. Gerakan keislaman maksudna teh kumaha carana ngagerakeun ekonomi ngagerakeun energi kinetik. Ya, karena ari energi potensial mah boh gerakan keislaman, boh gerakan keislaman teh luar biasa potensi mah. Tapi ngarobah tina energi potensial karena energi kinetik ieu anu kirang. Kirang gitu. Nah, di dia dibutuhkeun strategi anu integral, anu mateng, SDM na disiapkeun, anggaran disiapkeun, udagana disiapkeun gitu. Sareng program-program anu jelas gitu. Ya. Jadi upami nyarioskeun orang Sunda ngawawaas maung ku gambar maung, leuweungna kudu di ban maungna kudu dipiara gitu. Ulah gambarna sarana mari leuweungna geus tinggal ucing geusina. Ya. Begitu tuh. Ya. Urang tadi terus ceritakeun aya uga, aya naon memang dina Kasundaan. Nah, formulasi naon sih anu memang perlu penting pisan model misalnya orang aya sababaraha kasusnya gerakan-gerakan nu ngatasnamakeun budayawan atau orang Sunda itu dina ieu hal naon sih nu penting gitu nu kudu dicanak atau lengkah-lengkah ku kelompok-kelompok nu fokus kana Kasundaan. Ya. Jadi sami kedah memperkuat atanapi nguatkeun rasa gitu. Janten upami ngalawan mung saukur ngagenakeun demonstrasi, demo eta teu efektif. Nah gitu. Jadi di samping demo aya oge gerakan-gerakan anu sifatna manfaat ke masyarakat. Nah, jadi grassroots. Jadi grassroots itu kedah dikuasai. Nah, boh ku keislaman, boh ku Kasundaan ya. Ku program-program anu sifatna manfaat. Jadi kebutuhan masyarakatnya di cumponan gitu. Nah, terus dibarengan ku penguatan naik kelas. Tina syariatnya naik karena tarekat. Naik karena hakikat. Berarti kedah dibersihan tazkiyatun nafs, membersihkan manah-manahna masing-masing aktivis, masing-masing gerakan Kasundaan teh anggota-anggotana sehingga tiasa surti, tiasa seukeut dina pandingan. Gitu. Mana anu kudah dikerjakeun, mana anu henteu. Nu cuk urang bade mah nu nya kudu nyakeun, nu lain kudu dilainkeun. Nah gitu. Nah, jadi ayeuna teh kakirangan orang-orang anu surti, anu seukeut pandingan, anu seukeut batin. Gitu. Ayeuna teh kekurangan eta gitu. Aya cara teu sangkan jalmi-jalmi anu seukeut paninggal, seukeut rasa anu kana ditu teh. Sangkan aya jalmi-jalmi atau sangkan seueur nya. Dalah kumaha kan memang dina strategi perubahan sosial ngan bisa dilakukan ku ngarobah masyarakatna jeung tina instrumen bernegara. Nah, kumaha tah? Janten kembali numutkeun pemikir di Pakistan mah boh Iqbal atau Nafi Pasurahman jadi tetap tina pendidikan. Nah, jadi tetap muara nama tina panglima tina ilmu. Nah, janten setiap sekolah, setiap madrasah teh di samping dipasihan kurikulum anu sifatna afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, si rasana batin teh diperkuat. Diperkuat. Sapertos metode anu dianggo ku
sepuh-sepuh kapungkur. Mohon. Ya gitu. Janten ulah anu diperkuat teh cangkang dalam arti Mohon. gelar-gelar akademik sanes tekenging tapi di samping gelar akademik tambahan ku olah rasa gitu. Jadi di samping olah fikir aya olah rasa gitu. Janten rasa nanti kuat. Jadi ketika nalika anjeunna ngadesain migawe hiji hal identitasnya teleungit. Telengit gitu tah. Nah. Jadi kalau huruf sirungan Mohon. kehandap Akaran. akaran. Kagigir dahanan. Gitu. Bahan terus-terusan. Kuat akidahna, tekadna kuat, Mohon. ucap lagi yang lamana kuat. Mohon. Jadi lamun akidah tekadna lemah, ucapan sareng langkah lagi lemah gitu. Jadi tekad, ucap, lampah dina kasundaan mah, Mohon. dina kaislaman mah Islam, iman, Islam, ihsan. San. Oke. Ya, atur nuhun. Pakai bahasa Sunda kan ya. Kamu pakai bahasa Indonesia. Atur nuhun Dulur Atikan Merdeka SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri Hiji Cijeruk. Tadi aya bahasan ngeunaan gerakan atau perkembangan atau naon ngeunaan Islam sareng perkembangan gerakan Kasundaan. Nah cenah jika ngawawaas dan nyaritakeun Kasundaan pan aya Ambon, aya Batak jeung sajabana. Dina konteks ieu wangkong Sunda nyaeta bagian tina kebinekaan. Da Indonesia diwangun ku seueur suku bangsa nya, seueur bangsa, saudara suku bangsa, seueur bangsa. Jadi ngamu mulai Kasundaan, ngamu mulai agama orang jadi dasar orang pikeun nguatkeun karakter orang minangka jalma-jalma anu Pancasila. Jadi eta diskusinya ngarojong karena udagan kabinekaan nu aya di Indonesia. Lamun kuat mah orang atau ngerti beren ngabahas oge ngeunaan Batak, ngeunaan Ambon sejabana tapi memang teu keneh. Tapi bisa janten wangkong Sunda hiji waktos ngondang budayawan atau sosiolog nu memang paham ngeunaan budaya-budaya nu aya di kedah. Hatur nuhun anu kapihatur leresna datang ti Allah, lepatna kelemahan simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.